Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak barudak buka pengajaran 2 kehidupan keluarga kehidupan. Pupu pucung teh mi banda watak papatah atau piwuruk. Pupu pucung ini mempunyai sifat pepatah atau nasihat. Esi guguritanana bisa dipakai enteng atau artikan pikeun neleman kehidupan. Isi guguritananya bisa dipakai sebagai cerminan atau pendidikan untuk mendalami kehidupan. Dedeh teuing anak ibu nu saestu. Dedeh teuing anak ibu nu saestu. Guru wilangan jeung guru lagu nyaeta 12U. Jumlah persamaan bunyi dalam suku katanya ada 12 dan huruf terakhir vokalnya U. Masing bisa mawa diri, masing bisa mawa diri. Guru wilangan jeung guru lagu nyaeta 8I. Jumlah persamaan bunyi dan jumlah suku katanya ada 8. Huruf terakhir vokalnya adalah I. Pupu pucung dina sapadana diwangun ku opat pada lisan. Pupu pucung tiap bait terdiri atas 4 baris. Pancakaki teh nyaeta hubungan kakeluargaan nu katalian ku kokocoran getih. Kekerabatan yaitu hubungan kekeluargaan yang ada hubungan darah. Dina pancakaki aya nu mapai kaluhur, contohna indung, bapa, aki, jeung nini. Kekerabatan ada yang ke atas, contohnya ibu, bapak, kakek, dan nenek. Dina pancakaki aya nu mapai kagigir, contohna adi, lanceuk, uwa, bibi, jeung emang. Kalau garis darah ke samping, misalnya adik, kakak, uwa, bibi, dan paman. Dina pancakaki aya nu mapai kahandap, contohna anak, incu, jeung buyut. Ada hubungan kekerabatan yang ke bawah, misalnya anak, cucu, dan cicit. Titeunan pancakaki tina gambar ieu. Perhatikan kekerabatan pada gambar ini. Hiji, Aki Andi teh bapana Hindun. Kakek Andi adalah bapaknya Hindun. 2. Nini Ici teh ninina Wiratanu. 2. Nini Ici adalah neneknya Wiratanu. 3. Fadil teh emangna Marni. 3. Fadil adalah pamannya Marni. Barudak urang nembangkeun pupuh ka Nya Hindung, buka halaman 24. Dedeh teuing anak ibu nu saestu, mangkasing waluya, masing bisa mawa diri, hirup kudu nyekel papagon agama. Anjeun ku ibu diaping ti lelembut, mangkade iatna hirup kudu ati-ati, ulah mangbar tina tetekon pangeran. Kajeun riweuh ulah poho kana waktu, moho pohokeun salat, hirup katungkul ku pati. Hiji bangsa bakal mulang ka akhirat. Poma tekad ucap lampah kudu jujur, ulah pangangguran sing risi ajrih ku Gusti. Lamun mempang hirup teh moal jamuga, kudu pinter ajeg bener tumut hukum. Apal batal haram lain ukur dina bibir, tapi prak lampahkeun dina kahirupan.